Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah syukur upami damang mah. Kedah semangatnya diajarna, ayeuna urang diajar basa Sunda. Dinten ieu urang diajar pangajaran 7. Nganaan miara barang jeung mikanya asa satoan katu tatangkalan. Artinya memelihara barang dan menyayangi hewan serta tumbuhan. Di dieu saha anu gaduh hewan peliharaan cung? Gaduh? Muhun sareng tanaman. Saha anu gaduh tanaman? Gaduh? Muhun tak kedah dirawat ku urang teh, kedah dipikanya harus disayangi. Oge barang dan juga barang. Nah, barang-barang yang kita miliki juga sama, harus dirawat. Tah, ayeuna ibu gaduh sajak dangukeunnya kudu apik kanu barang, harus teliti terhadap barang. Apik dina makena, teliti dalam memakainya. Apik dina ngurusna, teliti dalam mengurusnya, jeung apik dina nundana, dan teliti dalam menyimpannya. Kasasatoan jeung tutuwuhan ge sarua, terhadap hewan dan tumbuhan pun sama. Kudu mikanya jeung geten miarana, harus menyayangi dan rajin memeliharanya. Tah sapertos gambar di samping, aya barudak anu nuju nanam pohon. Teu heula pohonna dicebor, disiram. Tah kita ge saminya kedah sapertos ieu. Ayeuna anu kahiji urang ngaregepkeun sajak. Ibu guru bade macakeun sajak, rek regepkeun ku hideuk. Judulna Apik Geten Titen Rumawa. Teliti setia dalam memelihara. Tadi dia aya gambar anak anu nuju mereskeun amengana, mainana. Kana barang kudu apik, terhadap barang harus awet, harus teliti. Apik dina makena, teliti dalam memakainya, tur nendena, dan juga menyimpannya. Periksa kalayan teliti, periksa dan juga teliti, mahal murah taya bedana, mau mahal ataupun murah gak ada bedanya. Tak ayeuna aya gambar anak anu nuju bade masihan susu ka kucing peliharaana. Kasakur papada makhluk, ke setiap makhluk, mikanya ulas asih, harus menyayangi kasih sayang. Geten tur gumati, perhatian serta hati-hati kasato anu dipelihara terhadap hewan yang kita pelihara. Sangkan tumarina supaya bermakna mawa bagja kana diri, membawa kebahagiaan terhadap diri. Tak ayeuna aya gambar anak anu nuju nyebor bunga, lagi menyirami bunga. Tutuwuhan nu diurus, tumbuhan yang kita pelihara, tentu mere hasil, tentu memberikan hasil. Kaala buahna, kembang anu asri, bunga yang asri, papaes unggal buruan, memperindah setiap halaman. Matak betah tur walagri, menjadikan kita betah sebagai warga. Ayeuna hideuk buka buku paketna halaman 88. Atos di dinya aya tabel contreng kalimah nuluyu dina sajak. Contreng kasih checklist kalimat yang sejalan dengan sajak. Lalu cakra kasih tanda X kalimah anu teu luyu dina sajak yang tidak sesuai dalam sajak. Nah, ibu bade masihan contoh anu nomor 1. Kana barang kudu apik, luyu teu? Muhun leres, luyu.
Janten dipasihan checklist. Ayeuna anu nomor 2. Nenden barang sangeunahna. Menyimpan barang seenaknya saja. Saluyu teu sareng sajak. Nuhun leres henteu luyunya. Janten dipasihan tanda cakra. Ayeuna teraskeun ku hidupnya dugi ka nomor 10. Semangat. Anu kadua, ayeuna urang ngaregepkeun pedaran. Regepkeun pedaran anu dibacakeun ku ibu guru. Judul pedaranna rasa mikanyaah. Rasa menyayangi. Mikanyaah kana barang disebutna apik. Menyayangi barang disebutnya teliti, apik. Apik kana barang bakal awet kapakena. Teliti terhadap barang bakal awet memakainya. Make barang kudu luyu jeung gunana. Memakai barang itu harus sesuai dengan kegunaannya. Sabada make diteundeun deui ka tempatna. Saatos make, kita harus menyimpan lagi ke tempatnya. Barang-barang nu kalotor kudu dibersihan. Barang-barang yang kotor harus dibersihkan ya. Tengah beda-beda kana barang. Tidak membeda-bedakan barang. Boh nu murah, boh nu mahal. Baik yang murah maupun yang mahal. Salian apik kana barang, selain teliti terhadap barang, urang kudu mikanyaah sasatoan. Kita juga harus menyayangi hewan. Komo deui ka sato anu dipiara, apalagi terhadap hewan yang kita pelihara. Unggal poe kudu diparaban, setiap hari harus dikasih makan. Kandangna dibersihan. Sasatoan nu ngahaja dipelihara, hewan yang sengaja kita pelihara, loba manfaatna pikeun manusia. Banyak manfaatnya bagi kita sebagai manusia. Bisa diarah dagingna, endogna, atawa tenagana. Bisa diarah dagingnya, telurnya, atau juga tenaganya. Iwal timikanyaah sasatoan, selain dari menyayangi hewan, tutuwuhan oge kudu dipikanyaah. Tumbuhan juga harus disayangi. Lantaran sarua jeung sasatoan, karena sama dengan hewan. Manfaatna keur manusia pohara lobana. Manfaatnya buat kita sebagai manusia banyak sekali. Tutuwuhan nu ngahaja dipelihara, tumbuhan yang kita sengaja pelihara, menghasilkan rupa-rupa bahan kadaharan, menghasilkan banyak macam bahan makanan, tina buahna atawa tina daunna, dari buahnya atau dari daunnya. Ayeuna anu katilu urang ngalengkepan kalimah. Prak lengkepan kalimah di handap. Ayeuna buka buku paketna halaman 101. Atos tadinya urang ngalengkepan kalimah. Anu A, mikanyaah kana barang disebut nuhun leres apik. Ayeuna anu kadua, dina ngagunakeun barang kudu saluyu jeung nuhun leres gunana. Jadi dalam menggunakan barang harus sesuai dengan kegunaannya ya. Sekarang lanjutkan ya sampai J. Lanjutkan dugi ka J. Semangat. Tugas-tugasna anu halaman 88 sareng 101 tong hilap fotokeun nya teras kintunkeun ka WA ibu. Semangat. Tur nuhun. Alhamdulillah patetang deui dina pembalajaran salajengna.